bentukna oke aya hujan teu eureun-eureun nya poe hujan buah wacaan sikap wae atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atau hujan es buah deh datang ke buah rarusak atau poe teureun kilat sing jeleger tambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukiku haun min arjulikun atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geurah hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran tertep bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Oma Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajeun ku kumaha ge aya arang cak-acakan budak isi nagara deuk dikumahakeun tapi ceuk lama lamun Oma Irama jadi presiden bakalna pertama santai ngeunaheun ke beres santai lari pagi ke kajeun luar Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat teu beres brak ya Allah seuris ya langsung ngarti aduh ya Allah ya Rabbi iya ya siksa tadi tiluhur geus bejakeun Muhammad nomor kadua lamun teu percaya bae teu iman ka aing tiada mimiti lini kadua masih keneh teu iman keneh ka aing gempa ku aing rusak para rotong para risek jelemana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing sabarebu kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeleuna mah gunung rek nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia parindah ka mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia kapan sartimis mah ulah liwat kesempatan ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah tuh saya Gusti Allah ayo sia mun teh ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolelir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha au yalbisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyeun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyeun deui perkumpulan antara organisasi-organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai didinya bibitna kalaluar
haju bae silih omong, haju bae silih tengkas, mulai tidinya teh silih gile tak teu eureun atawa parpo. Padahal mah jangan bangun bangsa jeung negara, tapi kulantaran beda-beda kahayangna, ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan negara, di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti negara. Kebenaran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah, mulai yan parpol urang ge mampu daknya kurang kene nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya. Zaman baheula urang inget aya Golkar, aya P3, aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun, ribut politisi jeung politisi silih gele. Nu korban ge luar biasa loba jasa. Satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3, jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman, atuh dakwah panggung teh luar biasa. Satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar, nyeun huru hara aya tembak masal derege ilah syiah. So eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak kostaran itu. Timbul organisasi-organisasi di mimitian, timbul organisasi teh Muhammadiyah, naik deui ka NU, beda visi jeung misina. Lantaran itu mah Wahabi, ieu mah ahli sunnah, naik deui, timbul deui aya Islam Jamaah, diorganisasikeun deui aya Islam LDI, diorganisasikeun aya NI, diorganisasikeun deui aya HTI, diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah, diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan, diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah, diorganisasikeun berbagai Islam, beda kabeh suarana, timbul huru-hara. Aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae. Teu aneh jak Gusti Allah na geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh. Di balik yeun organisasi aya udang. Iya aya udang di balik batu. Aya tah kos kitu tah. Nah, nu mentek nyeun organisasi sok diradesek. Komo dan aya kepentingan negara. Bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila, buat KNPI, buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu. Anu henteu milu kadinya sok deui tumpas. Kot kitulah kaayaanana. Kiai Isa antara Kiai Golkar jeung Kiai P3 jeung Kiai PDI. Kuari teh dimodernkeun. Kiai modern jeung Kiai Salap ribut luar biasa. Kiai Salap jeung Kiai Salap ribut. Tuh, ieu teh geus aya, ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah. Ieulah siksa ti Gusti Allah. Ausya'an aw yalbisakum syi'a teu karaha sakurang. Toel ku urang kiai eta. Tuh aing geus sarua ka Allah, jadi ngaji. Kos kari itu ngomong. Toel kiai nu sok sangeunahna bae. Loba omong, ayo bae urang berjuang, saya dirinya aing di dieu. Kabeh teu bisa dihijikeun. Visi dan misi disatukan teu bisa. Kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda. Ribu, ya karim, masya Allah. Lamun sarua dek ngabangun bangsa jeung negara, atuh daon make jeung silih gele, silih tumpas, silih omongkeun, silih ajukeun. Ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu mangtak ngajadikeun huru-hara besar KPK polisi hiji deui naon ayo spesial bari geus jadi 3 ngakar tak geus masyaallah geus teu bisa naon kitu ngaranna harmonis kuari geus dihandapna geus siap dek perang kuari abri geus kabagi 3 pihak ieu, pihak itu, pihak ieu. Dah, geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh negara urang, pancenah ku urang dibangun, danana kan ti masyarakat. Kunaon atuh kuari teh kos kararitu, polisi geus teu percaya ka KPK, KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif.
geus teu percaya deui ka legislatif, geus teu percaya deui ka eksekutif, main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi, polisi kuari nyalahkeun KPK, KPK terus bae nyalahkeun DPR, DPR nyalahkeun polisi, polisi nyalahkeun KPK. Di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat, eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif. Ieu negara urang, ieu negara urang deuk kumaha coba pikir, cenah deuk ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun, nyanana beresan urang mah teu kumaha je kieu bae nonton nyana. Ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang. Lamun nu sok mengamati politik di Indonesia seperti eta. Geus, teu kudu nonton TV, teu kudu ngadengekeun radio, ngaji sia di dieu bakal nyaho. Asa kieu nyaho ti mana? Aing mah susuganan. Bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah. Lamun aing salah, deuleukeun. Je, nu mantak sakieu deui bakal ditangkep. Kaje nu di luar mah ulah geuna nyaho. Ji, tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi, polisi KPK ge sarua bae geus kos kararitu ku ari teh. Pelaksana sebagai eksekutif ku ari geus kasienan lantaran nu mentek kasienan teh kabeh baroga salah. Sedengkeun RI 1 geus amanat, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas. Nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat. Endeu ka rumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang, tak kakarak judul tah. Geus mulai tah urang nyaho tah. Geus mulai tah. Di koran mah hese, mendingan ngadengekeun aing bae sia. Aing mah deuk bener deuk henteu kos kitu we pokona mah tah. Je, emang kumaha gitu. Masyaallah. Timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional. Secara internasional na campur tangan bule di urang, emrik hayang cicing di urang, berleha-leha di nagarana teu boga potensi bumi, teu boga potensi negara, hanya jual beli alat perang hasil produksinya na cau eueuh di Amerika mah, hui eueuh di Amerika mah, sueg mah komo eueuh jasa di Amerika mah. Mun urang ke Amerika coba urang ka ditu teh hayang sueg moal aya di urang teh hayang sueg jeung naon atuh. Neangan awi moal aya di Amerika mah, nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna, iwung. Coba neangan di Amerika mantap kulat teh betah ge iwung. Neuleunya na ka Indonesia aya iwung, aya awi, aya cau, aya anak cau. Aduh, luar biasa. Dideuleu ku nyana hasil bumina, minyak aya, logam aya dan lain sebagainya. Cekel huluna. Lo ngomong sia. Guys, wae. Ye, iman negara ulah loba ngomong yang sabaraha sia. Geus teu bisa bari mah raetas. Rakyat mah ngomong. Gitu bisa. Ya, tembak sia. Ya. Wah, saya sebar persen sih ya. Jipan lain kula dok merek kabeh. Ya udah tanda tangan teh. Beres. Cicingnya na di nyin gedung di Indonesia. Luar biasa. Lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung nu diimbat ku urang. Nah, mulai dibuatlah kepercayaan bule di orang ngadu di antara politisi di luhur, ya kepercayaan bule, ya kepercayaan rakyat ngadu. Timbul huru hara internasional bakal naik. Taya di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujian anak. Emang kumaha gitu, rakyat geus teh sudi jasa di bawah kikieuan. Tetapi pemerintahnya tidak mentolerir geus ka rakyat. Tetapi iya kan bumi pertiwi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, 135 juta rakyat Indonesia, cak Raden Homa Irama. Disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dek kumaha gitu. Geus tinggalan tambah kali mah 135 juta. Lain 35 juta ku ari mah bung jenggot.
Nah iya huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia. Terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui. Hah, kuari mah serang, kital, peperangan. Ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna. Ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak, Baghdad, nu hiji nyembahna ka patung. Beda potensi nu aya di Irak luar biasa lobana. Amerika teu bogaeun di dinya teh. Tah, di dieu teh panas Amerika serang geus. Dikibarkan bendera salib perang luar biasa. Didinya muatanna loba. Diawali ku potensi bumi nu dipake kahayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu. Nah, bendera salib perang salib kuari ditaekeun. Perang lah dahsyat ti ditu bodar ti dieu pae. Wabeh ngaran-ngaran perang mah pararaeh bae. Yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ditimbulkan ku Allah bakal siksa. Siksana kumaha? Ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syiar, organisasi golongan-golongan. Wa yudhiqa ba'dakum dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui. Perang multinasional jeung Irak. Dia kasaksian ku. Selesai eta berangkat dari Libya. Selesai Libya, Syria. Suara nu datang ke urang geus macam-macam urang mun maca koran lokal mah kos kieu, mun maca koran internasional mah kos kieu, mun maca berita-berita mah kos kieu. Tinggal urang bae bingung. Sementara nu boga berita asli, nu bogana adalah Amerika. Urang teu daya teu upaya soal berita. Aya ge selundupan berita nu asli. Apa iya apa tidak, apa iya apa tidak. Mulailah dikaburkeun. Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah. Satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam. Satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ieu adalah Syiah anu luar biasa. Satu sisinya nama Wahabi, satu sisi deui Ahli Sunnah wal Jamaah. Nu jelas mah urang kebingungan kabeh. Supaya naon? Supaya mendukung ke Amerika. Teu nyaho keasianana kumaha? Tah kos kitulah. Yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Perang dia. Kulantaran disuplai ku Iran, Amerika neuleuh heula. Bahaya. Sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Husein, kadua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngarana ge teu kira-kira. Ngarana teu kira-kira. Rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika. Rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika. Rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Endeu kumaha coba hayang. Cek Amerika keketaan heula. Jieun heula coba hayang nyaho ku urang. Sok pancing melalui Israel. Melalui Israel berangkat der jeung Palestina. Menang Amerika eta teh. Begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar. Hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya. Kita cari dulu. Lain eureun neangan kelemahan. Kos kitulah ieu keur carita yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Disiksa ku Gusti Allah ku diluhur geus dihandap geus melalui tsunami siksaan sisalan kurang kumaha dahsyatna. Sabaraha juta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah. Dua deui. Hiji perbedaan golongan. Nomor kedua titah ngarasaan antara golongan, antara negara, antara bangsa ribut peperangan modar gitu. Arti apa pun yang nyeneng internasional dibawa kurang dah caner guys berurusan anak
Taliban terus bae militan di mana aya perang di dinya nama aya Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional jauhlah ge secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel orang Indonesia bae aya ka ditu kok nyeplos ka ditu model urang teh nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI da moal bisa sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu i urang Indonesia mah asana mah nya nama Okos Bunglon nya nama bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika teka caritakeun orang Palestina di Palestina aya orang Malaysia teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand teka caritakeun di Palestina teh orang Korea tapi orang Indonesia mah aya di ditu malah ke waktu perang kamari multinasional aya nu nembak jar begitu dibuka ieu na ieu penyet di rumah lah cak orang Amerika ieu mah lain orang Irak lain Iran lain Taliban coba status seorang mana begitu di dalam ya karib kurang puta anu gede hutang teh kabur ka ditu paeh hirup-hirup caknya naing daripada Indonesia sangat diperhitungkan Masya Allah tak poso ribut poso nasional tamata tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetap bae datang ka ditu namun teu datang ka ditu poso terus-terusan nu dipencit ustad teh nu ditembak kiai teh anu dipanah nu dipedang datanglah organisasi ti urang padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah poso-poso bae datang ka ditu ibaratkeun bendera perang siap moal bejakeun ku kula organisasi nu mana ngan nyana minta izin ka kula bos sombong amat cenah sekali-sekali sombong lah niku mah Indonesia mah kos kitu eta di Palestina bae aya di Taliban teh aya ya Allah ya Rabbi nu mantak aneh eta pan kudu make kapal udara haju kudu make biaya pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedangkeun steril steril luar biasa mau kemana tujuannya apa tapi aya kan di ditu Masya Allah nu mantak ke mun perang deui ku urang diajak ka ditu naik naon cenah kiai ngojai paeh di laut asana ieu mah namanya perang geus malodar Indonesia ulah sambarangan di Indonesia nu dak diperhitungkeun ku Amerika sangat diperhitungkan Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cak ganas tetap di perangan mah di perangan terakhir asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula moal kaburu nya nama geus siksa ti Gusti Allah leletikanana di urang antar kampung leletikanana di urang antar desa leletikanana ti ku urang antar kiai kunaon eta lantaran boga kahayang kiai ieu ngayakeun ieu kiai ngayakeun ieu teu harmonis ribut kiai jeung kiai syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd hayang rada gede melalui organisasi hayang gede deui melalui parpol cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui kuari makin dibesar-besarkeun makin digede-gedekeun urangnya ketika PKB naik beuh sabaraha nu paeh saat harita sabaraha ieu ge ieu cantang tu ka hareupeuna lantaran armada Prabowo anu luar biasa armada jenggot anu luar biasa armada wah geus pohara ieu mah main ke bakal nata nah ieu siada ieu beusi jadi siksa ti Gusti Allah mun sia teh iman kaing mun sia henteu taat kaing teu takwa kaing bere siksa opat hiji ti luhur min fauqikum dua ti handap min arjulikum mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap awas aoyel bisa kumsian aing yeun tata golongan engke golongan lain sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'sa ribut perang
Jadi berarti ke saya tidak tunan tercekang yang Nabi inna ummati sataftariku ala sintaini wasabina firqatan. Sayana umat kaulah bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'ana jiatu firqatun salamat ma bakal sapirqah. Jararian jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam. Baheula P3 make atas nama Islam, kemudian PKB make atas nama Islam, PNU make atas nama Islam. Padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyeun partai Islam lantaran KBG huluna adalah demokrasi. Teu meunang berbau sara. Tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan make lebo Islam ujung-ujung nama atuh nanti lah nanaonan ribut Golkar jeung P3 ribut P3 jeung PKB ribut KB jeung PNU ribut jeung PD ribut nah perputaran pilpres nu tahun itu sabaraha anu paeh pilpres kamari sabaraha anu paeh tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa urang mengadoa bae